Punten Aceng. Nah, apa? Dupi Aceng teh panjak. Sumuhun abdi panjak. Sumuhun. Aya maksud apa? Abdi pahajat. Oh, Bapak hajat, Bapak teh sumuhun. Aya periogi naon teh nih? Sumuhun. Maksud teh abdi teh bade ngiring kaul. Oh, kaul. Sumuhun di mana abdi gaduh damel. Nya. Upami dihibur ku Jang Atung, rombongan Jang Atung ieu teh. Nya di tambak dahan. Tambak dahan binong. Laras. Nya eta cenah ibu sinina ibu cucun cunayah. Nya. Tah abdi teh tiga langkapnya lah. 3 langkap pagaden. Nya. Sumuhun abdi teh bade ngiring bingah. Nya. Kaul. Periogi ngibing pangintennya. Sumuhun mangga tiasa. Bapak hajat, abdi bapak hajat. Nya mangga. Sumuhun ngangge jaban Aceng. Kan tenan nganggo jaban datos biasa eta mah Pak. Ari jabana salagu sabaraha duit. Salagu teh bade 500, bade 1000 eta mah teu langkung. 1.500 Nya teu langkung aki bade 500 mangga. Kumaha Aceng upami ditawar? Ditawar. Sanes teu wantun artos nangan sekedik. Nya mangga atuh. Bade nawis mah ka ibu sinen we langsung. Disesuaikan dengan kemampuan duit. Nya mangga. Mangga tepangan ibu cucu nya. Ibu cucu teh hayuk teh. Sumuhun. Aki aya pikir sana tadi. Oh, bade kaul ayeuna dina. Bade ngibing aki. Oh, Bapak hajat ieu sumuhun. Nuhun atuh. Laguna cenah 500. Sumuhun 500 lagu maahnya. Teu langkung bade 5.000 nya mangga eta. Anu mawi teh 250. 50. Aduh tina 5.500 dikali 50. Sawios aki. Aya abdi mah dina seni mah tara tampikan. Sabaraha we nu kagungan artosna kitu. We di saya 1000 ya di saya. Palai lagu naon atuh aki teh? Di lagu mah nyangak kumbae ke musine. Oh, kumaha abdi wae. Terang lagu. Sumuhun mangga atuh. Keun atuh sakantenannya. Sakantenan name anu kahaturkeun anyar pangantenan tah ayeuna panginten pamunut ti aki mun nya. Sumuhun. Para pamirsa nu mulya. Name Bapak hajat ngaharewos ka pribados mantena aya kaul. Kalayan kaul anjeunna ayeuna bade dilaksanakeun anu kasaturkeun ka para uleman anu hadir sadayana. Dupi laguna kacugak. Nah, Aran abdi sebat, neng aran abdi Bapak hajat sebat aran. Oh, palai disebat. Sumuhun ambeh terangun. Para pamirsa nu mulya, mugi janten uninga ya nu menut lagunya eta Bapak hajat anu katelah Bapak Boson. tah. Pak Boson. Mangga nyangakeun dupi laguna kacugak. Oke, majang ka payung. Tatan-tatan. Kantenan beki lah. Mangga diibingan ku Pak Boson ya, kantenan Bapak hajat ngahibur. Parunten wae ka para uleman sadayana. Sumuhun teu biasa ari ngibing nanging ku kaul ya sumuhun. Kade gobis ki. Moal menawi. Eta iteukna simpen heula nya. Sumuhun. Dungkang abdi tulungan panyuatkeun Ayeuna ngarengkenekna ayeuna. Sumuhun. kade masih hati-hati ngarabi teu nyari dungkang abdi teh pau panyuatna pani gede tuatuk pati nganyur agatuk ulana Ayeuna. janana ingojosna Raos nyai. nyari pisan tarasehan Intu regreg. ulah rusuh matungkang tapi cucu duduk benar Punten heula sarung morosot. gening keluar geuning
suaranya. Aduh, raos geuningan euy. Jang atung nepakna Gusti anu agung. Dengan istri pamengget. Zaman berdamura abdi jeung dipikeun ka kapohoan. Nu leman cara lengkap aki bingung sae. Teras ki lagi. Bandinten atuh Ki. Punten deh Ibu Cucun. Sabios-bios mangga we jeung hiburan. Teu biasa ngibing na oge. Bakat kurang we ieu mah. Rupina abdi tadi bari tos tatahannya. Tur nyorocot bae. Santos we. Sok kana Dungkang abdi tulungan panguatkeun lalamunan kade masih hati-hati mara abdi nyeri Dungkang abdi teh pau panyuatna mani gede dumanipang dengan nyut ngakatung mualah talangke nojosna nyari pisan rasana ulah rusuh tapi cucung Pang komentarkeun neng bieu. Atuh nuhun aki. Sumun. Mangga Mangga. we alif ulah nagi dewata ulah rek nanyakeun nya hutang saur tos dibayar bukti kitu. Lagu abi Bu, Kumaha tadi na? Bu. Ke heula hiji-hiji dah kedah. Permios. Sadayana ge dah kedah. Sabar. Neng permios incu ceurik. Sumun mangga. Mangga ki nuhunnya. Para pamirsa nu mulya. Name kahaturkeun lagu kacuga. Salajengna sumangga bade nyaosan pamunu ti Pak Bewok. Kahaturkeun lagu ieu kanggo ka Mang Leos. Dupi laguna teh sanes ngalang layung. Kalayan saurna ieu lagu diibingan ku Mang Leos. Kalayan ngaturkeun nuhun ka Mang Leos mangga kapayun. Gering nang tunggalang layung ka mana nyar pitu hate asa digarikan panutan taras-rasan panutan taya ras-rasan kedah
balukaranana tu kedah kumaha natu mah mangleos mugi Gusti nang tayungan mabalin kiat lahir sadaya tunggal maluk nanang lantas nanjati panutan rejang dina dunungan batik kandungan aduh ampun kaya ngabung gening kieu karasana nanggari mana kieu mugi Gusti nang tayungan mabalin kiat lahir sadaya tunggal maluk nanang katresna jadi panutan rejang dina geuning dalam sama asa ditunduk gerinang tumalang layung kamananya pitu kadasa digerikan gunungan panutan taya ras-rasan hati teh kedah kumaha tepukulan tanana kieu geuning ieu geuning balukaranana atuh kedah kumaha natu kedah kumaha
Mang Leos namanya parantos ngahibur anu sakitu puasna. Para pamirsa nu mulia, namanya katurkeun lagu Ngalang Layu. Kanggo salajengna sumangga bade kahaturkeun lagu pamunutna nyata ti Mang Jack Krem. Oge teu kantun saurna teh ieu sanaos istri ya hoyong dikintunan saurna teh. Nyaeta anu pamunutna ti Mang Jack Krem anu dihaturkeun kanggo ka Amburadul. Kalayan ajeuna bade ngiring ngahibur oge Amburadul teu kantun saurna teh sanaos bari sareng tersepuh bade kaul cenah ka putuna. Nyata anjeunna bade ngibing kalayan nu dipunut ku anjeunna. Dupi laguna Kang Sreng. Lagu paling hebat Kang Sreng mah. Duh. Cobi mangga. Amburadul mangga kapayun. Anjeunna cenah bade ngiring ngahibur kaul cenah ka putuna. Dina lagu Kang Sreng. Urang aja ka teu burisan. Sumangga nyangakeun perangko katampi hatur nuhun. Para pamirsa mulia lagu Kang Sreng. Ulah-ulah
hitung diri sagarurus baulah pangeran Atuh tinggal tuturan saja. Bayar sini lagunya ya Bang Dali, dibayarkan. Dan lama lagu kenyang mah. Para pamirsa nu mulya, neme kahaturkeun ku Kang Sreng ngetang-ngetang lagu pamungkas. Rupina acara hiburan dina raraga nikahkeun Bapak Hajat, Sepuh Hajat. Rupina mung dugi kalersan dieu. Kalayan kumargi parantos waktosna pas tos tabuh opat subuh. Kalayan sumangga para nayaga kanggo
panutup acara sumangga bade kahaturkeun mangrupi lagu Mitra. Kalau ketinggian tanggung tuh, oke.